bakal leuwih hanjang abong kada boga ilmu kitu sia ieu nanaonan ieu teh wala Ismaya Batara Guru dulu itu sia ngaran aing di babawa cik atuh danyeun teh ongkos Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakeun nyaksi kana hade jeung gorengna ala geura saksi atuh aing saha atuh ye Semar Badranaya barang ningali kalabatna reuwas ngarumuruk lir kapukai bunan lir kapas kahujanan di payuneun idawala ayana Gusti kabaraman di simabdi atuh atipati ge surti kena ieu kejadian aduh ampun kaula nanaonan salira teh Sun awatos kena kurungan pun ana ya kaluar teh na kahariwang aing anjeun kahare-harekeun Semar kurusan dunya otipati anjeun kahare-harekeun kurusan sawarga maniloka dipepene teuing si laing teh yeuh dengekeun Semar wawakil masyarakat simol ti masyarakat otipati simol tina kapamingpinan ayeuna teh yeuh denge ku si laing Semar jeung otipati nagara bakal awut-awutan lamun pamimpin jeung rakyat geus patukang tongo pamimpin geus teu percaya ka rakyat rakyat geus teu percaya ka pamimpin tunggu kahancuranana tak aing teh hayang ngahijikeun deui sia Semar salaku masyarakat wakil atau simbol ti masyarakat otipati simbol ti kapamimpinan aing teh hayang ngamanunggalkeun deui antara anjeun rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna manunggal sahak jeung sakawajiban lain silih dedetkeun sali-cili ejek silih gorengkeun kaituna sok ngahiji deui sia jeung apa kana hak jeung kewajiban anjeun hakna masyarakat kewajibanana pamarentah wajibna ka masyarakat hakna masyarakat ayana timalan pangersya tina kahariwang aing itu Semar aing teh supaya anjeun ngahiji deui nimulkeun tuladan anu tangtu pikeun balarea bacaeun pikeun balarea supaya ngahiji antara rakyat dan pamimpin jeung rakyatna manunggal anjeun kudu manunggal sing horeng si mana horeng ieu teh nyaeta ramana Semar Badranaya tialang-alang kumitirnya teh Sang Hyang Tunggal anu hariwang ningali kaayaan zaman kiwari antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna hampir patukang tongong saparantos ngadugikeun amanat atuh kaluar de tina warugana ieu dawala nu recah kaya sekar ingwang nu recah kaya sekar ingwang cakaya ilang gumilang otipati salah urang duaan mun kitu carana ieu urang babarengan deui kiwari otipati timalan Kakang Ismaya sok geura balik bisi sirawala hudang taek mangga pemios hudang jang Gusti Pak nah uing jadi sare di dieu ieu asa ngimpi oh panjang carita nama jang ayeuna mah si lain geura mani we